Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa Satya Nyetrum TV. Pendak di sareng abdi jihan dina program Warta Kiwari. Dinten ieu urang bade ngabahas ngeunaan mahalna harga plastik anu ayeuna keur jadi perhatian para masyarakat. Naikna harga plastik ieu teh mangaruhan seueur pihak utamina dina toko, grosir sareng para pedagang plastik. Tah ayeuna pamirsa hayu urang bade ningali kumaha sih kaayaan dina salah sahiji toko grosir plastik. Langsung wae ka reporter arurang anu tos aya di lapangan. Wilujeng enjing para pemirsa, ayeuna simkuring geus aya di Jalan Gardu Jati di salah satu toko grosir plastik di sebelah sekolah Seman 4. Ayeuna geus aya narasumber nu jaga toko. Bu, boleh atas nama siapa, Bu? Nama saya Iya. Pewin. Oke. Ibu, kumaha kaayaan harga plastik ayeuna upami dibandingkan sareng sama mehna sebelumnya? Lamun ti payunna nya anu maca teh seueur lumayan rada rame gitu. Payunna teh hargana teh rada majeng nya. Jadi ya ngireuh lah gitu. Sepin teh rame teh jadi ngireuh aya we nu meuli. Jadi berkurang. Oke. Terus naon wae nu jadi penyebab naikna harga plastik di tingkat grosir ieu teh, Bu? Apanya kurang lebihnya mun ningali berita-berita teh mah bahan plastik teh hampir teh di luar negeri. Jadi pengaruhna teh bahan bakar jadi ngirim ke luar negeri. Karena ana keur di berita teh ramena ini perang kan itu pengaruh soalnya berapa bahan bakarnya jadi rada jauh gitu, jadi muter meren. Jadi eta penyebab nama pasti mempengaruhi dunia teh aman, jadi pengaruh plastik naik gitu biasanya. Ya. Terus kumaha pengaruhna karena jumlah penjualan di dia teh, Bu? Pengaruh pisan biasana nu mecar teh seueur nya biasana mecar teh bisa 10 kilo 5 kilo ayeuna mah nu mecar teh saperluna biasana beli 10 kilo akhirnya belinya jadi hampir kilo 2 kilo jadi ayeuna mah mecar teh bisa nu diperluna gitu tapakena ieu teh nyetok ayeuna mah mecar teh. Oke. Terus naon harapan atau solusi lah di ibu ieu teh biar keadaan tuh balik lagi? Ada mah tuh bisa kumanya tuh bisa nana mah jadi guru nu diumur dan pemerintah nu bisa ngatasi teh karena ya teman bagian ekonomi tengah arti ya bim. Tapi bisa ada pemerintahnya teman daya. Paling mau pemerintah punya kebijakan bisa ya belum bisa gitu. Mau pemerintah tuh bisa nananya pengaruh gitu. Mending pengaruhnya pakai luar negeri sih dolar gitu. Oke tuh, Bu, sakieu wae nya aturan ya, Bu. 3. Oke, sakieu wae di simkuring. Ayeuna simkuring balikeun deui ka rekan simkuring Jihan di studio. Hatur nuhun kanggo laporanana. Salian tieta urang oge parantos ngagaduhan laporan ti toko grosir nu sanes anu oge ngarasakeun dampak tina naikna harga plastik ieu. Urang langsung wae ka reporter salajengna. Hatur nuhun Jihan. Ujung siang sadayana abdi rasa Taisa Dava di dia abdi bade ngawawancara salah sahiji grosir anu aya di Gardu Jati. Sareng Bapak saha? Bade deh. Kumaha kaayaan harga plastik ayeuna? Harga plastik ayeuna teh keur menuju tinggi-tinggina. Tapi ayeuna mah alhamdulillah geus sada turun walaupun sedikit. Kumaha pengaruh kana penjualan di dia? Penjualan ayeuna turun kira-kira sampai 50%-an. Kumaha harapan atanapi solusi pikeun kaayaan ayeuna? Harapan mah supaya harga turun dari seperti normal biasa. Jadi si yang belanja jadi datang deui gitu. Jadi biasa deui kan dulu mah beli misalnya 20 kilo, ayeuna mah paling 10 kilo, 5 kilo gitu beli. Gitu, Pak. Gitu. Sip. Hatur nuhun ya, Bapak. Sami-sami.
Hatur nuhun kanggo laporana, tapi mahalna harga plastik henteu ngan saukur karasa ku toko grosir, tapi oge ku para pedagang plastik di pasar. Kanggo terang langkung jelas, urang langsung wae nyambung ka tilu pedagang anu ayeuna tos aya jeung reporter urang di lapangan. Wilujeng sonten sadayana, abdi Keka Aleta bade ngawawancara salah sahiji pedagang anu ngagunakeun plastik dina kagiatan dagangna. Wilujeng sonten teh. Sonten teh Ieu sareng Teteh saha? sareng Emi. Jadi teh kumaha pangaruh naikna harga plastik karena usaha Teteh? Ngaruh pisan kumargi kan harga plastik ayeuna tos mulai naik dikarenakan perang Iran. Terus tadina nu meser satoros 7.000 janten 11.000. Jadi kenaikannya lumayan 4.000. Kumargi upami teu nganggo ka eta kan nu meser bade nganggo naon nya. Janten hoyong teu hoyong kedah nganggo kap plastik atanapi sareng keresek. Kumaha rencana Teteh keur kapayuna? Hoyongna sih tapi tak mungkin sih lamun misalkan nu meser henteu nyandak tempatna atanapi nyemasana teh teu nyandak tempatnya berarti otomatis kan abi kedah nganggo kap plastik atanapi sareng karesekna kecuali lamun nu meserna nyandak masing-masing tempatna. Naon harapan Teteh karena keayaan harga plastik ayeuna? Hoyong kapayuna harga plastik turun deui perangnan tos perang deui terus karena ekonomi hoyong stabil terus pokoknya hoyong turun lah segala plastik atanapi bahan baku. Oke, hatur nuhun Teh. Sami-sami teh. Wilujeng sonten sadayana, dia karena Teteh dapat ya bade ngawawancara salah sahiji pedagang minuman kaki lima anu aya di Jalan Rumah. Ibu, salah ibu saha? Ibu Yati. Kumaha keayaan harga plastik ayeuna? Pisan ngonjak Kumaha pengaruhna kana penjualan ibu di dia? Punya. Terus harapan atanapi solusina pikeun keayaan ayeuna kumaha? Diturunkeun deui Bu. Siap Bu, atur nuhun. Kita wae wawancara di abi, balikeun deui ka studio Kejihan. Wilujeng sonten sadayana, abdi Keka Aleta bade ngawawancara salah sahiji pedagang minuman anu aya di kawasan kantin SMP Genep. Ampun kan, ya sareng ibu saha? Jadi ibu kumaha keayaan harga plastik ayeuna? Keadaan plastik saat ini sangat mengkhawatirkan ya, terutama dari bahan plastik yang ringan, berat, sampai ke sekalipun beratnya juga sebesarnya dan Jadi ini pada naik. ya kan kita mau menaikkannya pun sedikit karena kemampuan anak-anak itu Kumaha pengaruhna kenaikan harga plastik karena penjualan di dunia. yang asalnya sekarang jadi menurun mungkin menurunnya bertahap karena mungkin kenaikan 1.000 itu menurut anak-anak itu untuk memperhitungkan Naon harapan atau napi solusi ibu pikir keayaan ayeuna? mudah-mudahan harga plastik sangat turun lagi kembali lagi pada awal supaya UMKM di seluruh Indonesia tidak mengkhawatirkan harga plastik. Ibu hatur nuhun ya. Abdi balikeun deui kajian di studio. Tina sababaraha laporan tadi tiasa urang tingali yen mahalna harga plastik masihan dampak anu cukup ageng ka para pelaku urang sareng pedagang. Mugia harga plastik tiasa gancang stabil deui sangkan aktivitas dagang tiasa normal sapertos biasa. Abdi Jihan pamit undur diri, hatur nuhun parantos nyaksian Nyetrum TV. Wilujeng enjing sareng dugi ka pendak deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.